wajib ngadirikan Jum'ah mah di hiji lembur bilanganana nurutkeun cekawal jadi 40-an hiji-hijina tinu 40 bisa tahammul Fatihah nah rapi teu meunang aya nu selek bisa nahamul teh nanggung jawab ka makmum lantaran rapi Fatihahna tah nu 40-an eta ngaranna wajib ngadirikeun Jum'ah bahasa fikihna inqadul Jum'ah lamun kurang ti 40-an atawa leuwih ti 40 ngan Fatihahna teu pernah diajikeun cara di Lampung waladhdallin sirata jeung sirata teh aku sirata bae nama meureun tadina resep ngadahal soroto itu bisa sodnya nama sin eta tahap titah ditasdidkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekali iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa ya afkir cara kotok negeri penciteun afkir ya pasti kurang ti 40 atawa leuwih ti 40 cara di lembur urang ngan Fatihahna teu rapih saware Jum'ah bae tetep ngan wajib ngazohoran ihtiyab ngaranna lamun geus aya 40-an rapih Fatihahna ditanyaan hiji-hiji urang lembur dinya sia di mana ngaji Fatihah di Badrus Salam Cisoka sia di mana ngaji Fatihah Badrul Wasi' Serdang sia ngajina di mana ya di Serang di Tubagus Hafiz sia ngajina di Tubagus Kuncung sia ngajina di ditu di Kabai sia ngajina Tubagus di Ustad Tabrani sia ngajian di mana Jajadian tapi bagus gula mah sakumaha buah daging sama Jajadian ngan baragus siba kabeh ge baragus ye 40-an haram ngazohoran Jum'ah bae geus beres Jum'ah wiridan balik teu meunang ngazohoran haram ngazohoranana lantaran teu aya sapeting salat genep ngan 5 geus lamunnya Jum'ahnya zohor berarti orang nambahan sholat mun geus rapi haram ngazohoran ulah ngazohoran mentak dites saurang-saurang di lembur masing-masing coba barang dek asup ka masjid coba siapa Fatihah heula Fatihah orang dinya asli orang Bitung teh orang Bitung Fatihah siapa sih nu iya alhamdulillah pasti berbes ya kajian gua koban ya dia sebagus alhamdulillahirabbil alamin kajian gua masih Jawa Tengah ya aduh terapi ya terus 40-an orang dinya ndek ngadirikeun Jum'ah 20 bagus 20 teu bagus eta Jum'ah bae ngan wajib ngazohoran ihtiyab ngaranna jadi dipasang-pasangkeunana kudu pada tempat. Nah pernah terjadi di dia mentah sholat Jum'ah aju ngazohoran aya tamu marah ka imah syukur aju marah bae sih aja jukeula tuh lo marah apa-apa ini kiai katanya terus jangan ngacaprak didengekeun bae teu edan ieu ngacaprak mah edan beneran namun kitu mananya heula rapi
datang ngacaprak capeun ngap-ngapan lagi sakumaha bengek. Udah kita buka masalahnya, dibongkar tak gitu ala kadar nyanang haneng masa kumaha ke body ewe. Geus kumaha aja udah meminta hampura banyak, tapi bagus ujung-ujungnya atau di kampung saya juga katanya mau begitu aja tuh ngajaran tuh terserah bapak di sana. Tah kos gitu pernah terjadi kula waktu masantren di Banjar itu pas ngalah suluh kayak tempat jauh, kemudian sholat Jum'ah dirinya eta sholat Jum'ah na ambalaya jasa terapi haju saetikan terus teu sholat ngazohora terus ngarobrol jeung urang dinya rapi rame ngobrol akhirna paham tungtungna jadi ngazohoran lalaunan bere paham manan kitu ge can aya nu ngasupan paham secara fikih atawa nu mere ngasupanana nyanana henteu niki mantap jadi pabaliut bae. Alhamdulillah barang kula sababaraha bulan ngalasuluh deui haju kadinya deui Jumat rapih geus ngazohoran. Kitulah jadi haram ngazohoran lamun memang geus memenuhi syarat eta inqadul Jumat. Aya kewajiban Jumat mah asal geus akil balik mukallaf urang mana baik kewajiban Jumat. Urang Jawa caricing di Cilongok teu meunang ngadirikeun Jumat tapi wajib ngalaksanakeun Jumat. Di Cikupa urang Semarang urang Lampung Araraya wajib milu salat Jumat ka urang Cikupa ngadirikeun Jumatna teu meunang. Di kantor Tangerang ti Belaraja ti Supatan ti Koronjo alaladir dia teu meunang ngadirikeun Jumat di kantor di lapanganna di masjidna lantaran lain urang dinya barali ka lemburna masing-masing ngan wajib ngalaksanakeun Jumat milu ka urang Tangerang. Itulah geus sababaraha kali tapi teu daek paham bae lantaran ngajinan nundutan di handapeun tangkal Ambon.